Halo, cara kaya sa sial lagi lingung ta. Pagka kena aing bae deui. Aing jelema gede udah hal mah. Pagka kena aing mentang-mentangnya kiai. Kalau bagi kisah sekarang naon aing. Ampun. Anak buah yang ngejapra. Kalau balasan yang ngejapra ge kan balik baik ke kai nah kemarahan meureun ya. Aduh aing deui. Wah, itu tuh si Japra tuh dibawa ke budak kamera satu. Waduh, anak buah tuh. Oh, bener Japra. Wah, datang aja, datang benang aja namanya lah, geus lah. Nah, Japra benang, nang ning nang ning kung, nang ning ning kung, nang geblak ciling cucuku anak buaya. Ceng tuh, anak ceng. Nut. Jadi kayak lu dukung ke kan saya rajin. Nah, Japra benang, nang ning kung, nang ning kung, nang geblak ciling cucuku anak buaya. Nah, Japra benang. Aduh. Wan. Hei. Ya. Japra benang, nang ning kung, nang ning kung, nang geblak ciling cucuku. Ayo, Japra yo. Ayo, Japra. Ah. Bukan. Bukan. Ngomong-ngomong lodek ya. Lodek aja tuh. Aduh. Dikumakeun tah, Tuan yo. Aduh, Tuhan, maaf Tuhan. Ayo, galu. Ampura wah. Aduh, iya naon dia. Aduh. Iya kali itu baik sih. Ampura tuh. Ayo cicing heula dah. Ayo farming ka sia lah. Ampura Tuhan. Kieu saya. Orang tanyana naon dia. Orang tanyana naon dia teh lu. Ya iluan ya tadi ya. Iluan. Itu sia dia. Urang tanyana naon dia. Tanya permasalahan aja. Ini tadi ilun yang si Jaber tah. Gaten. Anak buahna si Japra. Urang tanyana naon itu Ini mau disokan tuan. Oh iya. Mas kan hampure ngai salah paham nya. Ieu mah. Ini mah tadi ilu disolokan. Oh, solokan. Terus itu balik lagi nya. Bisi na kumaha mah teh. Tuan hu. Ngomong teh ka Marodek, ieu barang bisi ka lukan namanya. Tuan hunnya tuan. Itu mengadanya. Ampuranya. Ampura. Ini kurang mah. Geus sira balik itu balik. Ini tuan ampura yang ngomong-ngomong orang teu boga ongkos balik Pak. Ongkos. Oh, teu ongkos. Orang teu boga ongkos teu balik. Tah. Kalau mah kalau nyampe ka jelema mah teh ya. Udah. Nuhun tuan ya. Kumaha di dalamnya? Kita bisa luka mah berobat bae lah. Lumayan tuan. Waduh, mending tang menang Oh, benar. Geus salah bak big bak. Waduh. Aduh, iya. Montana. Hei, Gantung mangas. ampun Tuhan. Wah, iya, operasi Japra. Jadi ilmuna ngumpul di DKB. Ampun Tuhan. Itu. Urang kuari diserahkeun ka Tuan. Serah Tuan eta mah nanti kumakeun. Oh ya, kalau gitu mah ya. Ayo. Urang insaf, Tuhan insaf. Gantung mah gantung. Gantung. Nah, tuan, kuari mau punang ta si Japra ta. Paehan kan ning paehan. Kumaha ieu nu kumakeun Tuan. Paehan mah gitu ta. Ampun Tuhan. Kumaha Tuan yo. Geus bae. Paehan bae tuan ta. Ini kita tanya. Bawa ke jauh aja. Kerangkeng di jauhnya. Bawa ke kerangkeng, di kerangkeng. Penjara ke di jauhnya. Ayo kamu. Ampun Tuhan. Kerangkeng kan, kerangkeng kan helan. Iya. Aduh. Mas, nenang kan nama yo. Nah, Penjahat baru nang Japra segala. waduh, iya. Tanggung mahal mah hese ditanya pagi weh nang Cibela. Rodek. Dek. Rodek. Hoi. Makan. Ih, sianya tuh batu di jero. Aduh, aing bingung. Sahannya tuh bae tuan. Itu apa tuh biasa? Aduh, itu karena jagaan jelema opat itu. Oh, si ieu Japra. Oh. Di Kangkeng. Oh, itu. Dari dahar geus. Geus, beres. Oh, jeung naon dangnya? Jeung caduk. Karunya kan gitu. Oh, mah. Ayo, yuk.
Mana ngobrol ya? Iya dek yo. Woi, aing mah Kumaha sih? ke bangku gitu amat. Nah, tuan tanah bangku kok si dialkene bae. Oh, aing balang sakaya lah. Pada balang sakaya gara-gara capra yo. Sial. Anan di bae. Kieu apa? Kieu deknya. Panji japra sebenar. Oh, Warga pejang. Bisa nu cencar rahonya, pejang kabeh yo. menang gituan. Etan ngadili si Japra segala jeung antek-antek matanya. Bejaan kabeh memutuskan tetap orang kudu di selatan naon ge. Kudu tetanya heula ka warga kabeh gitu. Nah itu enggak satu lah nya gitu Gitu, gitu, Bang. Berangkat itu. Oh, tuh. Bang, datang. Itu. Tuh bajunya. Itu. Bang. Aya naon ieu, Mang? Iya, iya. Butuhan kita ngabejaan warga, unan. Aya naon emang? Ndep sidang Japra, Oh, Japra si Japra beunang. benang. Oh, tulang orang itu hang ngadiran coba hang nyaho beungeut si Japra pas kumaha sih. Nah itu bae kedeungnya. Ieu ngomong-ngomong kok di mana bae ieu pan karaka deuleuy. Oh, jauh pelampahana. Oh. Berarti kemarin mas gagal lah ya. Alhamdulillah. Lah syukur bae atuh. Oke lah ka orang nyusul ka ditu atuh. Ah, itu orang pamit heula nya. Ayo. Pamit olahraganya. Ayo. Itu. Pengaruh di yuk. Itu. Salam sa Mang Rodek. Saya. Jaga Bang. Oh punya. Oh, pula calik-calik Mang, calik-calik. Kumaha Mang Rodek cager pas. Alhamdulillah kita awak macarageun gitu. Bangunan ada anu eta doang gitu yo. Naon itu kurang. Anu kurang. Itu lang tanah yo. Aduh. Oh, masalah eta meureun ya. Oh, tah. Haji si Aceng kumaha? Aceng alhamdulillah sehat alhamdulillah. Geus balik ka bae ka ieu. Bos, balik. Aduh kira-kira Mang Rodek kayak naon gitu ya. Iya putuan ngundang kiringlung. Undang naon ya? Undang aya persidangan si Japra di imah. Oh, geus beunang di Japra teh ya. Enggak, bunang. Kira-kira buru-buru teh. Buru-buru di kedeung sore. Ayeuna keneh ya. Oh. Mana kiringlung lah? Kayak tuh kurang. Kamu tuh Mang Rodek. Kamu. Salam. Enak Ki. Iya, amanat ituan ya. Amanat naon? Kita ngadian sidang si Japra di imah tuan tanah. Tanah. Oh. Japra geus beunang sih. Japra geus beunang. Bos. Karewa kowe teh. Oh, ake ka ditu lah. Hang nyaho jelema pas kumaha. Emang dia nggak tinggu gitu? Encan. Nyaho ngaran teh nyaho rupa. Oh, nya. Oh, kita mah nggak pak lupa ya. Kalau jangan warga dia nya. Heeh. Yo ya. Emang ada Mang Rodek. Itu. Salam. Salam. Orang siap-siap ya. Mantap gila. Senang sama orang jangan gitar lah. Cukup sekali aku punya istri janda. Repot tuning tinggi. Waduh, wah. Hah? Bangunnya senang-senang sih. Yang senang yuk ke lagu barat, the podcast tuning tinggi. Aduh, gitu dinya. Ulang titan apaan ke warga itu? Menang batu senang, acan ini mah. Kumaha yo. Udah jancan. Alhamdulillah geus. Kedari yuk. Oh, kakek dia. Atuh tuh tong itu. Mungkin tahun deh itu. Kan, aing dia aing ngomong pertama sok berak yang baik. Lalu tong katanya. Kumaha yo. Lah. Puan. Nah, si amat.
Buka bisa. Tuh. Yo jalannya. Depot es. Istuni. Rodet. Ananda tuan. Wah, jero Aman. di rangkeng guys. Yes. Aman. Bawa keluar lah inanya. Siap. Untuk jadi lah cukup banget bang nyawanya. Bawa. Duk. Untuk. Dek, rapi-rapikan dek ya. Yang hiji deui. Kumaha sih? Ampun. Ampunan. Ampun. Coba RS kayak gitu ta. Emang. Ya. Dia rapi-rapikan ya. Orang di rapi paya geuning lupa jelema pakai dari daratang ya. Rapi-rapikan dulu nya. Aduh, iya mah payah dipicen ya tuan. Oh, lah tenang ieu. Kayak dibeurekeun lah kabeh. Yang minum tuan, aduh. Gampang gini mah. Ini cangkeng, Wan. Jadi cangkeng. Aduh, kereng minum, kumang kabeh. Udang. Bisa udang. Jadi kajut. Ada tah dari pinya tah. Panjang mah dilampitan urang mah. Dia baca wara. Aduh. Itu dalam kebenaran ya. Iya tah, ngaran japra-japra teh tah. Itu tah makanya beut-beut japra mata, japra sedeta. Amun hanya mah, pan jauh nyaho. Datang. Mantri jawab. Coba yang nilebeungeun hiji-hiji. Yang minum. Cangkeng. Yang minum. Jabeungeut mah kosari. Tuh ngilu ieu. Aduh, Karena sekarang itu jelema mana? Jalore. Jalore. Paling kurang mah kali nahang nyaho di baru-baru bae horeng kosari jelema. Yo, jelema nu kari yo. Gara tah pan eta untung urang tah Cangkeng. Jelema hebat ayeuna mah, enak. Jadi Nu cangkeng. aja mah wanung erekeun. Ayo dikumakeun deui ya, Bang. Nyaho ieu tah, kumaha ieu? Dikumakeun. Sesel bae. Aduh, nyeri cangkeng. Paehan bengis, paehan tuan, paehan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Peluk atuh peluk. Ketemu lagi. Waduh, ieu giling lu. Ngomong ka urang kiai. Heeh. Nah, urang jelema gede nya kiai. Karek baca, karek bisa maca idong ge. Naon dah? Naon? Gila. Dirinya mah ka urang kamarin teh ngomong kisah. Ngaku-ngaku kiai segala. Waduh, yo urang ieu ka ujung berung segala naon. Boro-boro jadi kiai. Adi gini dikumahakeun ieu. Bang, kewan jore-jore ge. Oh, lah sekali lah rumah cek namanya, sama. Tadi tuh kumaha-kumaha dia ceritakan aja urang ieu. Hah? Paehan bae, urang mah. Dagol. Sesel. Korek ieu kana kumaha. Campurkeun bae ribut bae. Ribut bae ya. Iya ya, tindung, ieu pan beunang ieu si Jaka ieu anu penjahat kelas kakap ieu. Oh, juta lebih adili ceritana. Oh, gitu. Aju nggak anu ngaranna Japra mana ieu? Ah, gore. Iya nu rada jore ya. Oh, atuh penaki mah teh nyaho. Tah jalu atuh leuwih jore, Bang. Nyaho ngaranna teh nyaho rupa. Kopi aing ka mana yeuh? Coba jelas kumaha ieu. Ieu bangetna. Kopi aing ka mana yeuh? Ih, jahonya. Aduh. Jien ka jenggot. Aduh. Jien ka jenggot urung. Yuk. Jenggot. Aduh. Jenggot. Penjahat mah diamparan ya. Tidak amparan. Heuh nya. Aduh, ayo tabalik ya. Kodek. Aduh. Lapis balik dari kita. Ini ya. Udah kada. Mudang. Aduh. Jadi kumaha ieu? Ya kan mulana kunaon ieu tan?
Tuan, anak itu guys, Japra mah. Ya. Bakal butuh, bakal keluarga, pemajikan. Jenggot dulu Ayo, mana nama cemburu sosial mana gitu guys. Mana guys Tuan, kudu perlukan ke anak buah. Hari ini mah bener sih, kurang diperlukan. Tapi emang kalau saya jadi mantan kan kurang dipasang ke Japra, gitu kan yang Japra doang gitu ta. Gitu doang sebenarnya mah. Lah emang harus orangnya ngerti lah, ya ABG yang baru ke keluarga, baru ke anak, lamun sampai ya nya, lamun sampai istilah dikukumakeun atau sampai di payahan mah kurang karunya keluarga na. Kalau jaga keluarga na, bukan anak mau majikan kumaha coba. Aduh. Eta tanggung jawab kurang, nah, namun gitu. Satu. Oh ya, pikiran mereka kurang coba. Ayeuna kumaha coba, keluarga na. Bener bodek, kabeh ta, ya. Ayeuna kieu bae lah, asal mana siap tobat. Wan, ampun Wan, tobat. Insya Allah tobat. Lagi isap benernya. Benar. Jadi ayeuna mah wayahna kurang. Posisi dirinya Japra, kurang dipasang ke Aceh, kabeh. Kamanehna kabeh. Wan. Sekali mah sekali naon ge, geus kamanehna. Anu masalah kamari sekali itu dijual, ku Japra geus lah, urang bebaskeun nya. Dikaskeun ku urang. Jadi ayeuna posisi wayahna dibikeun ku urang ka Aceh, nya. Ka Aceh kabeh nya. Jadi kabeh kudu nurut ka Aceh lah, gitu ta. Kamari-kamari pun ka Japra nya, gitu ta. Kumaha Japra? Diterima Nyangges gitu nya. Terima Wan. Oh ta kabehan yeuh. karunya ke anak buah nu duanya tuh salah nanon lepasin bewan. Wan. Jago ka hijing jabernya. Oh. Oh, jadi itu nak kabadi ka pamerenya. Bukan gitu Pak. Gara-gara itu sini. Oh, Tuan. Di sini tahun Tuan lapar betul. Is gampang tenang. Ada emang sepertinya baliknya. Oh, Tuan. Oke, urusana di masalah ongkos mata lah. Tinggal ngomong ke Aceh atau sabab KBG kurang dipasang ke si Aceh, ya. Segala bidang naon ge ceng urusan benernya. Urang mah nyawa rapih be. Siap pas model kamari jakayo Japra nya. Gitu bae lah, ya. Tuannya orang bebas ya. Bebas guys lah, gitunya. Oh, orang bebas balik bela. Oh itu kayak gitu mah nya Amin, orangnya. Tuan. Ya wayahna nya, urangnya heuh, urang kudu sering hampura kabehan. Lah geus kitu nya balik bae nya. Jadi tapi Aduh, Tuan ya, aduh. Berhubung urang lapar ya, beres mah balik bela. Hampura ka kabehan ieu nya. hampura ge. Hampura. Hampura kabehnya. Aduh, tonton hampuranya. Aduh, hampura. Kayaknya Atuh, Tuan Tanah. ayo lah, ya dah. Assalamualaikum. Turun. Kamu nanya perundangan tadi beda datangna. Oh ya. Dagang arong kos ya heuh lah. Tuh, nanti Iwan ya. Sampai ya. Ayo. Tuh. Ya lah, yang ongkosnya heulanya. Atur nuhun ya. Japra sekarang jalurnya. Ayo lah. Ayo nama di geus bebas ya. Dek di wae dek di anak urang di bayo. Atulah ka jalan heula turangnya, dalan atuh ya. Ayo. Urang dang. Aceng, boleh? Ayo orang ke sawah. Kabeh segala anu garaji segala anu garawe dipasang ka Aceh kami kan enaknya. Ya, kurang dudukkeun. Anu garawe na salah-salah anu garawe nya. Oke, siap. Ayo. Jalu. Japra, ayo. Kau aing. Aduh, abang ngomong aruna rongsek. Rongsek. Ya, orang ke sawah dah. Orang mau garawe. Cuma golok deui. Tuh, bedil di bawah. Ayo, udah lah. Ayo, Wan. Ke sawah. Ayo terus. Orang garawe naon gitu. Geng, dulu garawe punya. Bisa kabehnya. Kalau garaji kabeh lah ceritanya. Itu. Garaji ka. Itu kan itu garaji gitu.
Nah, ceng ta negarawenya. Apa namang gaji sa nanong sa niya kasi negarawenya ta. Pokoknya. Ini episode 20. Siap. Alhamdulillah nih komplit nih. Oke. Alhamdulillah. Artis dadakan ya tambahan figuran. Black, wah, rela untuk adegan terakhir biar menyebur. Mohon mas.